Bismillahirrahmanirrahim. Baheula di Baghdad aya hiji wali Allah. Wali Allah ke Mekah. Tawaf, sa'i, selesai ngalaksanakeun umrah sare nyana. Barang sare ngimpi. Karena impian wali mah beda jeung si eta. Si eta mah ngimpian naon genderuwo malulu. Tuh kaku lagi laporan apa deg 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 bentar cai kiai kunaon ngageter bae Allah. Emang kuno di udah kunti anak ceuk. Atuh sia mah emang sabangsa jeung kunti anak. Teu kudu menta cai tuh. Tah ieu mah wali solihin impianana asli. Sebab nyana makan naon kana sarena wudu heula babacaan sareupna teh maca sholawat bangsa para wali para solihin kieu bae maca tasbih dileungin jadi reup teh sholawat engke malikna ge ka di Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman engke malik deui ka di Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim gundamna teh sholawat wali mah gundamna sholawat si ieu mah cak injuna Pak kenapa aduh untung dibangunin juga emang kan macan itu sarena boro-boro wudu barang di dulu ieu dadabun keneh oli masya Allah parah ayah beres rapi tas mandi tas naon aju di hareupeun TV kieu bari baca sholawat eta ngahinakeun Kangjeng Nabi ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala pas aya dangdut plek raga gas deh kieu orang Cisoka atau bagus gitu masa wiridan si kos gitu nah ngimpi manehanana barang ngimpi kapanggih jeung hiji jelema kasep setengah baya sekitar umur bangsa 50 tahunan ditanya aya anjeun di mana mun bahasa Sunda mah di Baghdad sangaran Abdi Ibrahim tina impian teh seperti eta beres ngobrol cik wali teh pan kula ge di Baghdad ke mana Baghdadna mana Ibrahim kaula mah Baghdadna di hiji daerah anu akabeneran rada jauh kira-kira bangsa 50 kilometeran jauh geus beres perkenalan dalam ngimpi ngaleos sanggeus ngaleos aya deui jelema teu dikenal barang kenalan deui jeung nu kadua ditanya aya anjeun ieu ti mana kaula mah makhluk langit maksud makhluk langit teh saha makhluk langit mah malaikat masya Allah ngimpi kapanggih jeung malaikat sagala ieu mah teu kudu ngimpi engke ge kapanggih moal kebal deui insya Allah itu mah ngimpi mah asli ya asli asal kapanggih jeung si eta innalillahi tah ke ieu malaikat sakalian kapanggih di dieu ai tadi teh jelema saha nu tadi teh Ibrahim bener urang Baghdad teh bener nah lamun hayang nyaho statusna jeung kehebatan manehanana ke isuk gih maksudnya engke isuk ge kapanggih ge tah eta teh geus dibejaan ku malaikat dirinya mah hudang we masyaallah malam ieu ngimpi kapanggih jeung malaikat pohara ceknya indah panai kapanggih jeung malaikat ba ngeunaheun hiji urang mun katamuan ku malaikat pan moal nyuguhan
jatuh beki dahar teu beki nginum pan si ieu mah pan beak segala rupa kahiji kadua teu kudu nyuguhan tempat sare jatara sare malaikat sanajan ambalayah awewe nu gareulis teh jangan mantara hayang gitu teu hayangeun malaikat memang si eta keboreuneun geus eta di suratan kira-kira tah kekekekecaknya lagi hayang geura isuk bae lantaran tadi nanya ke malaikat tentang Ibrahim ke isuk bakal nyaho ditungguan isuk teh mana Ibrahim mana teu aya ya Allah ya Rabb isuk peutingna ngimpi kiamat sanggeus ngimpi kiamat berserakan kumaha si kiamat gancang caritana kapanggih jeung Ibrahim nu tadi Ibrahim ai maneh kumaha ayeuna kula alhamdulillah disalametkeun ku Gusti Allah bahkan tanya tuh jelema-jelema itu tuh salamet apa cilaka barang ditanya tak kuali teh hai bapak-bapak ibu-ibu ieu kan urang kiamat sakedeung deui kan ieu timbang amal haju ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim nah ieu kira-kira kumaha geus aya persiapan kami mah alhamdulillah ku Gusti Allah disalametkeun geus boga SK keselamatan pokokna mah tinggal timbang ngejembat surga Masya Allah cakin ieu sebab naon ieu sebab eta tah Ibrahim ditanya belah ditu sebab Ibrahim ditanya belah ditu sebab Ibrahim Ibrahim ku hebat awat sih jelema bisa nyalametkeun batur belah ditu coba tanya ai mana ieu geus boga SK kasalamatan encan cenah aju ku bahas status asana neraka pimpinan saya pepen iya. Baru satu tukang bohong dinyana nipu dinyana iya pimpinanana main kuluhum atuh ieu mah santri sarole Aisyah atuh kada lo beungeut ge beungeut tahajud beungeut subuh kaberangan eta nah barang marahanana ieu keur bingung lantaran lain bingung naon bingung ku bunga amat ieu jelema ratusan mungkin ribuan lalaki awewe nu kolot nu sedang nu budak salamet gara-gara Ibrahim haju hudang nyana tina ngimpina Gusti abdi teh hayang geura balik bae ka Bagdad deuk diteangan ku kaula tangaran Ibrahim boga amal naon tah ka impi kiamat ku hebat-hebat teuing kasimpulanna nama baliklah ti Mekah menuju Bagdad teu lila di imah neangan nu ngaran Ibrahim teangan kapanggih ditanyakeun mana ngaran Ibrahim mana lembur Ibrahim mana ngaran Ibrahim tuh kabeh nyarahun barang datang kadinya langsung peting nanyakeun ka orang lembur abdi ieu musafir maksudna aya tempat ngendong henteu si di dieu aya cepana tuh di tempat Pak Ibrahim tempat ngendong di dinya heueuh cuman hampurannya ieu mah ieu lamun ngendong di imah Pak Ibrahim pokona disuguhan dahar sadaekna nginum sadaekna sare geus disiapkeun ngan isuk-isukna kudu daek diteunggelan barengep sakitu doang cuy bener tante si budak nanya deui ka belah ditu kan imah nu saje Waalaikumsalam di mana Pak abdi di Bagdad belah ditu ieu ka ditu musafir aju rek ngendong ieu teh aya tempat ngendong teh aya tuh bumi Pak Ibrahim pokona deuk ngendong mah musafir mah di dinya ngan engke bakalna ieu di dinya ulah kaget dahar nginum segala rupa dijamu ku manehna ngan isuk-isuk di mana deuk balik urang kudu siap diteunggelan barengep beungeut sakitu doang
jija benernya duaan tilu coba yang nanya deh nanya deh ke imah nu belah itu Waalaikumsalam di mana Pak abdi musafir maksudna nanyakan tempat ngendong di mana babari tempat ngendong tuh imah Pak Ibrahim pokoknya asal musafir kadinya ngendong didinya di jamu dahar jamu nginum sare segala rupa ngan ulah kaget isuk-isuk pasti kudu daek ditenggelan bareng banget ja bener ya lah ceknya daripada nyatiris aju lapar bengep guys lah ya saya ngendong didinya ya kumaha isuk bae lah ceknya teh geus siap-siap aja naki bengep aing banget Waalaikumsalam cek Pak Ibrahim saya abdi musafir di oh maksudnya rek ngendong tenang ya langsung bawa ke jero serek mandi heula silahkan setelah mandi tak ieu baju jang gantina beres eta segera ke aya hadam kula anu bakal nyuguhan kesenangan dahar lauk naon mun nginum kopi atau susu tinggal bebeja bae tenang pokoknya mah ja bener ceknya nih nyana ngaca di bengep moal ya asana ceknya nih wah dia langsung mandi beres mandi bener adam datang ka dieu berbagai sajian jamuan segala rupa aya alhamdulillah beres dah di daun gitu kan di harapan ku Pak Ibrahim ku Pak Ibrahim jadi jaga beres cek manehanana cek Pak Ibrahim beserek saret tah kamarna ya selimutna silahkan ya mangga asup nyana ka kamar lain hees bengep asana isuk aing barengep ya dahar sebeuh tiris henteu selimut aya isuk kumaha ieu mikiran we nyana geus datang isuk-isuk ka isuk-isuk mandi segala rupa disuguhan deui segala rupa beres tah abdi mah sakiana ieu rek pamit pamitnya geus merengket we mari pamit atuh ai bade pamit mah sakiana ke tungguan sakedeung kanjer nah asana make pamonggol geus kikiran bae ya Allah ya Rabb mudah-mudahan udah gede-gede teuing heulah aya padu detik bau masalah barang kaluar deui tujuan bade ka mana ceuk manehanana abdi teh bade mulih deui bae ka ditu teh nah ieu mah ongkos tanya tah hiji ieu jang ongkos kadua beus di perjalanan jang bebelian nomor katilu ieu mah jang sakadar di imah jang anak pamajikan geus beus rek pamit bau masalah nyana kieu bae sakira pan can diteungeul aing ya cepeng maksudnya pan aing can diteungeul ya sakali deui jana bebeja abdi atuh segala rupa mah tuh rek pamit manya ge sadar aing pasti diteungeul ya pasti aing bengep eueuh masalah pamit deui nyana abdi bade pamit bae eueuh masalah cek nyana jangan ngarap entos segala rupa entos babekalan entos alhamdulillah geus beus rek pentingnya ceknya sedangkan tadi nanya tiluan kan akhirnya nanya deh Pak abdi dumantak pamit nih kunaon mimiti nanya di ditu tempat gendong aya di imah Pak Ibrahim ngan ke disuguhan isuk-isuk pasti bengep kedua kitu keneh katilu kitu keneh nah ieu berarti kan hoak eta iya berita hoak eta nah kumaha ieu lamun kos kitu carana kurang dek lapor bae eta berarti masyarakat teu beres ieu saking hebatna Pak Ibrahim tapi nyana ngayakeun berita-berita seperti eta ulah teu salah emang bener pan kula henteu kieu cak nyana lamun kukula disuguhan tamu teh sok dahadar henteu kedah cenah kula mah ulah urang repotkeun tah nu kos kitu kukula dihajar lamun teh rek bere nginum henteu kudu ngarepotkeun pokona mah kula mah asal ngendong mah tah eta nu kitu dihajar ari ente mah pan datang ka dia asal dek disuguhan kumaha dek dahar muhun nginum muhun
segala rupa dek sare mangga asal nu muhun jeung mangga aman je itu mantep teh baca berarti salah nu nolak teh tah dihajar ku nya asal nu nolak dihajar jadi anu ngamanggakeun mah ngamanggakeun muhun mangga silakan eta mah teu dihajar. Masya Allah nyana nanya deui Pak Ibrahim kunaon dihajar kula mah lamun datang ka dieu teu disuguhan atawa disuguhan mampik berarti ieu jelema teh ngahalangan kana ganjaran kaula pan urang lamun namu ka imah ieu mah ieu caknya teu kudu nuhun lamun sagala mangga wah ieu mah genderuwo cak eta beres tuh benerna jeung sieu mah itu mah lain lamun nolak misalnya diberi sodakoh kukula nolak kukula dihajar tapi lamun mere sodakoh hajunya na mangga bae ente kula mah embung aya sodakoh anu teu ditarima embung ganjaran tersendat-sendat di jalan. Masya Allah cik eta seorang wali keneh pohara amat ke Ibrahim ari anjeun ieu bangunan imah lain kula sengaja kula nyieun imah sakieu gedena jang saha bae nu ngendong di dieu dek jelema nu musafir jauh atau urang dieuna siap nyana hayang ngendong di dieu disuguhan bae ku kula mah. Nomor kedua ieu kula mah bangunan naon eta ieu bangunan masjid teu meunang aya anu nambahan saperak-perak acan kula bae cek teu meunang aya anu nambahan teu meunang aya nu milu pokona ieu mah masjid ku kula dibangun khusus jang jembatan ka akhirat lamun engke jang jembatan ka akhirat tersendat-sendat mana teuing sedihna ke kula di akhirat ku ayana sakitu khusus kula ngabangun masjid duit kula tanah kula segala rupa kula. Nomor kedua kula ngabangun imah ieu ge sorangan nu kula segala rupana jang saha anu siap ngendong di dieu dipersilahkeun tah kos kitu kula mah. Masya Allah cek Pak Ibrahim teh ai anjeun ieu tatanya datang ka dinya kumaha kula ngimpi di Mekah ngimpi naon sabada ngalaksanakeun tawaf haju sa'i beres tahalul kula sare ngimpi kapanggih jeung anjeun nu mantak di teangan teh sanggeus ngimpi nu pertama hudang kadua kali ngimpi kapanggih jeung malaikat cek malaikat isuk bakal nyaho tentang sejarah eta jelema isukna kula neangan anjeun teu kapanggih di Mekah ngimpi kiamat ternyata anjeun geus diberi SK untuk masuk surga bahkan lain ente bae jelema ribuan lalaki awewe nu kolot nu ngora nu budak kabeh boga SK teh gara-gara anjeun na ieu SK ka surga naon eta rahasiana eta Pak Ibrahim ngahuleung beki nu bener maneh ngimpi kitu nu mantak kula neangan ge ieu teh ka dieu teh hasil tidak impian kapanggih jeung malaikat. Jadi kula teh lamun lain kapanggih jeung malaikat bacek padahanana atuh moal hayang neangan tah ieu kula hayang neangan rahasiana naon cek Pak Ibrahim teh rahasiana mah kula boga guru kula sakean ngaji ngan hiji nu dititipkeun ka kaula hiji ayat Al-Qur'anul Karim saayat bahkan sapotong wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa lahu khairun inda rabbih saha jelema anu ngagungkeun kana hormat Allah kemuliaan Allah kukula ditanyakeun naon hurumatillah diantarana masjid diantarana imah anu jang nyuguhan jeung katamuan diantarana majlis taklim hurumatillah pondok-pondok pesantren nah ieu cek guru kula eta sing hade bahwa khairun lah jelema teh boh pohar jasa bagusna inda rabbi
nu mantap kula kadadengekeun bae kajen goreng cak makhluk mah nu penting cak Allah bae. Harta kula alhamdulillah, ieu alhamdulillah geus dipagunkeun ka masjid, dibangunkeun ka satu bangunan lain jang kula tapi jang umat. Tah kitu kula teh. Gideg teh seorang wali. Barang geus kitu pamit banyak. Kota Ibrahim barang kadengekeun kos kitu dongengna akhirna kabelah dieuna sangheut jasa usaha. Sebab geus ngaharepkeun paeh. Hayang geura paeh cakian hayang geura ka sorga, hayang geura paeh, hayang geura ka sorga. Daek Mang Haji paeh ka sorga. Ka sorga. Sorga daek sok paeh mah kaheula. Parah ieu mah. Atuh parah ieu mah jelema. Atuh baik paeh ka sorga mah. Gimana tuh Haji? Gimana paeh ku hari haju ka sorga daek. Surga mau paeh kaheula. Iya sedek naon di dunia nya nanya. Ya Allah, ya Rabbi ku aing dibawa sa mobil tapi kos ge pikiran anak. Gusti Allah doa. Ya Allah ya Rabb. Nah, akhirnya segen usaha nu sakitu geus jadi miliuder harita. Hartawan jutawan beh lantaran sangheuk usaha kadedengekeun impian tadi teh. Aduh ya Allah kabelah dieuna atuh teu usaha mah pake susuguh bae per hari per bulan tret susah. Segeusna susah ayalah nu datang ka dinya. Begitu datang persilahkeun beserek ngendong. Tapi teu disuguhan. Jang nyuguhanan. Isuk-isuk nyana pamit bebeja Pak Ibrahim. Anu enggeus kacelun ka aun-aun ka koncara ka mana-mana ka beja ka unggal negara. Di mana nu ngendong di dieu disuguhan, kadang dibere berkat. Kok ieu mah teh Allah geus teu percayaeun deui ka kula. Jang nyuguhan teh beureunanan memberikan kepercayaan. Geus kula kuari geus teu dipercaya ku Gusti Allah ngan boga sebuah bangunan imah jeung masjid. Adapun susuguh geus boro-boro jang batur jang kula ge geus hese. Masya Allah cak batur bisa kieu. Akhirna manehanana ngahulang masalah aing teu nyuguhan ge nu penting boga ridho Allah. Cak ada kajen teuing dik ditinggalkeun we ieu imah teh ditinggalkeun ieu masjid teh dik berangkat ke Mekah bae lah. Berangkat nyana ka Mekah datang ka Uspan 100 km deui kira-kira ka Mekah Uspan urut Kangjeng Nabi. Di dinya aya awewe geulis. Geus eueuh tanding teh mah. Irung mancung sifatan gelis makan gitu bulu matana benti kerada semua. Aduh ieu na ngadaun seureuh. Aduh bibirna rada kacerme-cermean. Gadonan dog sapoto. Ya Allah bitisna bitis jantung pan di dieu mah nangka mah lulu bitis. Iya mah gelis. Iya lamun nyaritakeun geulis teh kulit disebut hideung lain, disebut koneng lain, disebut putih lain. Masyaallah. Urang dieu makan kadang-kadang aya beungeut nama putih biasa. Pohara geulis cak urang mah putih lah, barang neuleuleungeun. Tapi lain urang dieu lain. Urang belah ditu deket Ki Nurjaya. Tah ieu mah lain. Masyaallah. Cek jana ieu dina hatena asana ieu mah budak lamun dibukaan ge moal kutilan ieu mah. Ih pan urang dieu mah atuh geulis ku kumaha ge dibuka bae jilbabna pitak maya. Ieu mah umus. Ya Allah cek jana isi geulis-geulis teh hanjakal aing ge susah. Aing ge susah cek keneh. Mun sugih keneh geus sabaraha dibeli ku aing. Waduh susah aing. Lah geus ulah mikiran nu ka situ terus we ka Mekah. Terus ke Mekah, datang ke Mekah toab. Naon eta awewe kapanggih deui bae Mekah bareng keur toab.
atuh aing lain maca lebek kos kieu mah atuh urang maca lebaik Allahumma lebaik la syarika lak lebaik ge lamun dedeulean normal ka Allah aya dedeulean kos kitu mah atuh sieun mapan selfie keur toap ge goblok aya keur toap selfie tolol ya Allah ya aing teh hayang babarengan jeung sia deng ge mah atuh selfie masa toap ieu Allahumma Allah euy parah iya teh leuleuh awewe keur toap teh ya Allah puteran kahiji puteran kadua puteran wah sakena kaganggu ieu mah geus kaganggu akhirna beres toap sa'i selesai ngalaksanakeun umrah baliklah nyana lewat uspan deui kapanggih deui kan di dieu ja urang dinya lah sajada maning ditanya bae teu penasaran geus ditanya mah tama ditarima teu ditarima kumaha engke bae lalaki mah kitu kan beda lalaki mah kumaha engke bae tarima bae alhamdulillah teu ditarima tas bae puter ku tah Ki Nurjaya tah lalaki mah asal geus kos kitu mah geus beres atuh kiato mah teu kudu make tas bae jaja kasep atuh kasep ge cak disolean nah akhirnya nanya oke Assalamualaikum si awena kieu bae maleng salam naon cek awewe teh saumur hirup kula asana teu pernah jeung can pernah ningali awewe geulis seperti ieu ku ayana sakitu kula neuk mencurahkan isi hati surat jana terserah ieu mah tapi kan aing geus dikaluarkeun mah ieu diundeg-undeg teh geus teu panasaran cenah tah mah ditarima mangga cenah teu ditarima ke nyeun perhitungan deui kan urut sugih tadina kan beda urut sugih mah beda jeung nu susah mah kan agag-agagan nu susah mah asal neuleuh awewe daekeun moal nya ka aing daekeun mah tahsil mah susah tah nu sugih mah lain itu aya awewe siap je pokona hayu we sugih mah beda pantang mundur ongkos pengalaman jelema kampung ka kota kan agak-agagan ke supermarket bae sendal buka ulah da eta orang kampung kan nah tapi nyana lamun ka masjid agak-agagan di sarua bae orang kota ge ka masjid ji ieu kumaha dirukna belah mana duk tapi santri mah kan kelihe lamun ka masjid teh geus asup ulah sieun-sieun ieu Baitullah geus pokona mah tas nganjang ge kan ka masjid santri mah atuh lain wiridan mah nya ka masjid bae geus dianggap imahnya anak punyana tah lamun ieu Baitullah nyana dianggap minantu Allah tah akhirna nanya awena mah kieu bae di mana kakak di mana bapak ningali kula taaf cek eta awewe kok keur taaf sih masih sempet ningali kula ieu teh Baitullah isin meureun ka Allah lamun keur taaf ningali ka awewe isin meureun ka Allah lamun keur taaf teh paten teh ka Allah isin meureun ka Allah ieu teh Baitullah anu tertera dina Al-Qur'anul Karim make jeung lurak-lirik ka kula sagala rupa daripada kula daek berarti ari lalaki cunihin nu kos kieu kula mah daek sote ka lalaki anu solihin wah sia bangsa kalau cunihin ge teu hayang kula mah nya ge kula ieu janda nah saknya mantep ya keke boga anak ente ulah nanyakeun boga anak ente moal kunaon mah tayang ji cek eta Pak Ibrahim boga anak teu boga anak tetep ku aing kawin nya sugih mah kitu kan gampang awewe mah jeh pokona awewe mah teu daek bawakeun apel teu daek keneh ceruk teu daek keneh sempak jeh atuh laun bae awewe mah hayu bae engke ge kebal-kebal cek jana ai bogoh mah henteu tapi karunya nah tah geus balik terusun ku aing ieu do santri wah asana dipake modal ku nya nah tah geus mah kasaimpulan mah Pak Ibrahim teh kula ieu sabenerna mah eueuh deui wanita anu nyangkrung beuh nyangkrung di jero
bisa cek manehna kula mah geus ngadeketkeun diri ka Gusti Allah ngumantap kula pepegatan jeung salaki teu sejalan kula mah selalu ka Allah penting teu pernah sare kula baca Quran jeung tahajud menya geus deukeut ka belah ditu kudu kawin jeung mukon bade kos kitu hayang kula mah cek Pak Ibrahim teh Masya Allah pola pikirna ku hebat jadi neng ieu pepegatan teh gara-gara eta salaki kula sugih, salaki kula ganteng, salaki kula gagah. Tapi ketika diajak ibadah ternyata geyebed. Nyawa saya geyebed. Geyebed. Hese. Teu daekeun cakeun. Sedengkeun hate kula geus sayang ka Allah bae hirup di dunia moal kebal cakeun. Andai kata orang boga istana ditinggalkan, andai kata orang boga kemewahan ditinggalkan, andai kata orang boga jabatan bintang di dia geus lain 5 de 7 puyang-puyang hujan balok ge geus lain 5 de 7 tah bakal ditinggalkan ceuk wayanana kula daripada sesenangan di alam dunia boga salaki nu kaya tapi poho ka Allah lebih baik pepegatan kula beuh mun dicisoka aya nu kos kitu. Andai kata dipayahin aya awe modal geus kitu umurna bangsa 20 25 bawa ka Cilongok. Bawa ka Cilongok. Lamun umurna 60 bikeun ka dieu. Nah. Akhirnya cek Pak Ibrahim ya Allah ya Rabb iku hebat-hebat teh. Neng teu nyangka ternyata neng teh hatena mulus amat. Boga qalbun salim. Hate anu salamet sedengkeun anu bakal salamet di akhirat ilaman atallaha biqalbin salim. Neng hampura kakak hampura ieu mah kieu bae kakak panganasehatankeun supaya boga pikiran cara neng gampang ceknya kumaha gampangna tobat ka Gusti Allah insyaallah cara tobat nu bagus kumaha colok mata urut neuleuh kula kena keluar sakitu tobatna sakitu. Lo ngomong saya tuh paham lo ngomong. Saksian neng kakak dek tobat ka Gusti Allah nu tadina cinta ka neng kuari lain cinta birahi tapi cinta lillah sebab neng boga pandangan anu istimewa ku ayeuna sakitu saksian kaula dek tobat ka Gusti Allah mun diperintah ku lain neng moal daek ku sebab neng ieu lain sembarangan ternyata neng teh hatena geus sarua jeung para wali-wali Allah kakarek nurut saksian cokel kunyana mata set astagfirullahalazim astagfirullah keluar cukup sakit hiji deui astagfirullahalazim astagfirullah colok plus keluar cukup desa kitu salamet insyaallah guys salamet bari ngaraca ka di getih mata keluar astagfirullahalazim cek Pak Ibrahim susah aya di aing kuari mata buta aya di aing masalah nu penting aing menang ridho Allah aya nu harewos batinnya padahal mamanya teges ka impi jadi ahli sorga kok masih kokomoan iyalah hawa nafsu orenganan wali ge aya ku hawa nafsu mah eleh kiai solihin ge ku hawa nafsu mah eleh atuh komo sih atuh sih geus teu kudu kudu ruhai-ruhai teu kudu keboreuh ge ieu aduh di HP di WA nya mah tah iya ngambai ka dia Allah ya Rabb Gusti Allah nu agung ieu ke ka mana ieu teh teu katingali alam teh apa balik deui ka Baitullah apakah balik ka Baghdad di antara dua maning ka Baitullah maning ka Baghdad maning ka Baitullah maning ka Baghdad ari ka Baitullah geus pamit ari ka Baghdad jauh keneh
tidinya minta petunjuk deh neng ieu mah sakali deui memeh kaula indit ti Usman ieu ndek minta petunjuk ndek balik maning ka Baghdad apa maning ka Baitullah ari deuk ka Allah mah ka Baitullah ka Baghdad mah tah ka imah ari deuk ka Allah mah ka Baitullah lah pasrahkeun diri bener oge cek tuh ndek ka Allah kan aya jalan-jalan hayang bisa ngaji atuh lain ka balai desa ka pondok pesantren bego je hayang bisa ngaji di balai desa ira bisa ngajina hayang bisa maca Fathul Muin di SMP di SMA podosero moal bisa tuh aya jalan-jalanna hayang bisa ngaji pondok pesantren hayang bisa korupsi sakola sakitu tanyakeun ka polisi emang aya jelema nu sakola aju jadi polisi jadi pemerintah TNI atau jadi pemerintah teu korupsi moal aya hampir 99,9,9,9 atuh kabeh teh macam kieu iya tinggal polisi nu ieu doang henteu mah sudah teu loba korupsina hese mah kumaha ya aya jalan-jalan nah tapi polisi nu mantak di dieu ge pemerintah ngaji nyana iya make macan pugu ngaji baheula tah atuh make boro-boro polisi nya teh gecan make hara rese ulah sok ato-ato sia heula akhirnya bener oke pandangan si awewe neuk ka Allah maka Baitullah bener terbuka nya ai ka imah matu tama imah ngaranna ge balik deui nya ka Baitullah atur rampaan neangan Baitullah teh sapoe dua poe datang ka sababara poe karak datanglah ka Baitullah baheula akhirna main top deui beres ai artina umroh deui beres akhirna nyana ngalamun bae kieu segalamun langsung sare nu buta geus mah sarua itu bisa sare barang keur sare ngimpi kapanggih jeung malaikat jeung Kangjeng Nabi Yusuf ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam beuh poara tah ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi Yusuf sadala dina impianana kenalan barang kenalan anak Yusuf Nabiullah naam anta Ibrahim nyahuan Kanjeng Nabi Yusuf cek Pak Ibrahim teh Yusuf Nabiullah untung amat anjeun ai kitu anjeun mah hebat dibere ku Gusti Allah kasep aya di anjeun gagah aya di anjeun pinter aya di anjeun pangkat jeung derajat kenabian ka rasulan aya di anjeun tapi begitu digoda ku Siti Zulaikha Masya Allah endahan seseleh Siti Zulaikha hebat amat anjeun Yusuf Nabiullah poh ara boga kasep teh diudag ku awewe endahan awewe nu seseleh atuh si ieu mah pan lain budak awewe lain diudag ku awewe nyana ngudag awena teh daekeun atuh Kanjeng Nabi Yusuf mah diudag ku awewe ieu mah ngudag ku awewe teu beunang pelet teu manjul banget kisah nu ayangan atuh kanyana Masya Allah cek Pak Ibrahim teh untung anjeun Nabi Allah Yusuf kasep aya di anjeun gagah aya di anjeun derajat aya di anjeun pinter aya di anjeun digoda ku awewe lain kelas biasa awewe Ratu Zulaikha gelis aya di nyana gagah aya di nyana pinter aya di nyana derajat aya di nyana tapi anjeun Nabi Allah Yusuf salamet tina panggoda awewe Masya Allah hebat amat Allah nyiptakeun anjeun Yusuf Nabi Allah cek Kanjeng Nabi Yusuf Ibrahim kurang kumaha hebatna ente teh hayang ka awewe awewena teh lain teu bogoheun ieu gan kulantaran awewena waliyatullah henteu hayangeun sebab birahi hasrat kan ka Allah hungkul anjeun teh hayang ka awewe eta awewena lain embungeun tapi kulantaran gede ka Allah sehingga anjeun kana sehatan hayang mah hayang bae tidinya timbul tobat anjeun datang ke mata dikaluarkeun
kula mah tobat ka Gusti Allah teu pernah nyabut mata, ente mah nyabut bata. Luhur amat derajat anjeun cak Kangjeng Nabi Yusuf. Ulah sok kitu cak nya isin kula. Kula mah hayang nyaho bae menurut Allah kumaha ieu teh derajat kula. Kula geus tobat ka Gusti Allah. Cak Kangjeng Nabi Yusuf dina impianana sabenerna mah ku impian pertama seorang waliullah nu di Baghdad anjeun geus dibere SK kulantaran boga bangunan masjid. Batur bisa ibadah di masjid maneh, salat di masjid maneh, zikir di masjid maneh, maca Quran di masjid maneh. Nah eta teh maneh anu penyelamat umat di negara maneh, di lembur maneh, di kampung maneh. Ini sabaraha ribu jelema nu bakal salamet ku gara-gara bangunan masjid anjeun. Cukup ku sakitu ge. Enggeus yakinkeun eta. Masya Allah. Al-Quran ge sarua hudan. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ulah neangan kitab hararese atuh Al-Quran beja geus jelas Al-Quran mah tilu bogana ti Gusti Allah. Dibaca panghareup deui. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka neangan kitab segala ka toko-toko kitab nu ala lajur kos kitu. Geus kitab eta mah Al-Qur'an. Ulah hese-hese. Neangan perpolitikan, baca Al-Qur'an. Akur henteu jeung politik nu aya di Indonesia. Mun teu akur, engke di akhirat tanggung jawab. Tinggal sakitu bae hudal lil muttaqin. Urang dek nyaritakeun perekonomian baca Al-Qur'an. Mimiti urusan jual beli, hibat-hibatan, urusan-urusan roh nu gade menggade dan berbagai-bagai muamalah geus aya dina Al-Qur'anul Karim. Hudal lil muttaqin. Ketika maneh teh akur jeung Al-Qur'anul Karim, tinggal tungguan main ke di akhirat. Ulah hese-hese. Da kredit atuh geus aya jadi dina Al-Qur'anul Karim. Aju kredit model ente akur henteu jeung Al-Qur'an, tinggal ditanyakeun ka kiaina anu bener. Lamun kabeneran kiaina anu teu make Al-Qur'an atuh sarua bae eta mah disakompet daunkeun dihijikeun ke di akhirat. Dia teh Al-Qur'an hudal lil muttaqin. Ulah hese-hese. Dek naon deui? Perpolitikan baca Al-Qur'an, perekonomian baca Al-Qur'anul Karim, perbudayaan baca Al-Qur'anul Karim. Hudal lil muttaqin. Ay muttaqin kos kumaha? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum pan ku ente sok dibaca. Mantak terus bae unggal ngariung ya malah mah dibaca. Ngariung dibaca, segala dibaca eta teh supaya asup ka jero hate. Ya bupati ge mun ngariung maca eta. Gubernur mun ngariung maca eta, PNS mun ngariung maca eta, camat maca eta. Tapi nyanangan maca doang, disungut doang, teu asup ka jero hate. Dibaca. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oh, kitab Al-Qur'an anu agung teh horenganan sebagai pituduh ka muttaqin. Lamun bener-bener nuturkeun Al-Qur'an berarti nya muttaqin. Muttaqin teh jelema nu bakal diasupkeun ka sorga. Lamun henteu nuturkeun kana Al-Qur'an berarti lain muttaqin anu engke di akhirat bakal ka neraka. Tinggal gitu doang. Berarti dibaca ku para pejabat horenganan nya maca tapi teu make horengana bakal jadi ahli neraka sakitu doang. Masalah masalah baca ku sia sambil ngariung. Al-Qur'an geus kieu bae, sia ngan maca doang diketrok sia ku aing. Diketrok, dikerekem sia ku aing. Je. Tuh, urang mah geus sakieu mah alhamdulillah. Alhamdulillah ku make, atuh rada deureus bae gitu. Osok make, ya setengah-setengah lah. Tuh, ketika dibere jaho haram tah mah. Cak Qur'an ge ulah. Urang heula awewe kudu peureum, urang beunta bae. Tah sia. Komo lamun ngongkong terus. Malah mangarep-ngarep ngararongkong kabeh. Iya. Hudan nuduhkeun kitab Taurat. Geus aya kabeh dina kitab Taurat.
aturan berpolitik, aturan berekonomi, aturan berbudaya, bersosial dan lain sebagainya. Terus kitab di Gusti Allah mah timimiti kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, datang ke kuari kitab Al-Qur'anul Karim, jauh sarua hudan minad dhalal. Nomor kedua, rahmatul lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Sebagai kadeudeuk kanyaah rahmat ka jelema anu sieun ka Allah, dirahmatan ku Allah. Urang kuari kan sieun ya ka Allah, nu mantak diuk ngaji ge ieu teh sieun ka Allah. Hayang nyaho Allah teh kos kumaha mun bisa mah kadeuleu Allah teh. Mun bisa ngan kulantaran teu bisa karasa. Karasa ge can bisa atuh bebarengan jeung nu geus boga rasa. Nu boga rasa ge teu kanyahoan di mana bae geus lah tuh ngadakeun bari ngopi-ngopi. Gitu bae lumayan kan. Masya Allah. Di luar mah pan ieu ngaji teh ngopi ongko, ngaroko ongko, nyaplek ongko. Emang aing teh nyaho? Nyaho. Dah cenah so amat kiai nyaona di mana? Ai urut ngajina loba cangkang. Pan eta urut sia meureun. Kacang ambalaya, bacang ambalaya. Pan eta lamun lain urut sia sinaon? Berarti kan sia salila ngaji nyaplek terus. Ye, aing mah ngaji sia mah nyaplek. Sarua jeung anu nyayomkeun aing. Kiai mah kiai kena ngaji, aing mah aing bareng dahar. Pan tolol eta jelema kos kitu. Ieu mah keur carita atuh kajeun ganjaran mah meunang bae. Nyana meunang urang meunang atuh masalah mah keur carita doang. Ngan nyana mah saperapat lah ganjaranna lah. Aing usul ka Allah. Don sih ulah penuh atuh mah ieu aya di majelis mah nya diakurkeun jeung nyana bener teu. Tuh siapa akur bae. Geus sia ge sabenerna hayang barang dahar teh. Ya Allah. Ieu hudan wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Setelah Kangjeng Nabi Musa kuari merenung, Kangjeng Nabi Harun teh selalu nuturkeun Kangjeng Nabi Musa. Renungan Kangjeng Nabi Musa teh ngrenung tentang kaumna anu aneh. Kangjeng Nabi Musa teh cikeneh berangkat perang jeung Raja Firaun. Dibawa ke arah tauhid, nauhidkeun ka Gusti Allah, percaya penuh. Kaum teh datang ka nyebrang ningali mujizat, bahkan nyana melaksanakan milu di jero mujizat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Tapi ternyata kakarak ditinggalkeun 40 poe bae ge aya Musa Samiri anu nyiptakeun ieu anak sapi pedet. Kunaon ngagelok ieu kaum ku babari amat cek Kangjeng Nabi Musa. Direnung ku Kangjeng Nabi Musa teu eureun-eureun, masyaallah karim nuduhkeun jelema supaya salamet di dunia wal akhirah. Ternyata teu gampang. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari terus bae merenung sampai 40 hari Kangjeng Nabi Musa merenung. Eta teh sambil puasa Kangjeng Nabi Musa, sambil teu pernah luput tina tatahur bebersih. Teu eureun-eureun Kangjeng Nabi Musa make baju nu bersih tina najis. Tafakur ka Gusti Allah, renungan ngerenungkeun tentang kaumna anu nang hese capek dituduhkeun nauhidkeun ka Gusti Allah, ternyata dengan mudah ngagelok. Maka Gusti Allah negor ka Kangjeng Nabi Musa, Musa aing apal kana renungan anjeun sebagai hamba aing kakasih aing. Renungan anjeun teh ku aing diperhatikeun Musa, kuari mah ku maneh disurtil bae tina kaum ratusan ribu manusia anu nyembah Nabi Luka aing teh sakabehna Musa. Coba teangan saloba 70 nu teu nyembah. Coba teangan ku Kangjeng Nabi Musa teh dulur
kamari keur waktu aya Musa Samiri mawa anak sapi anu menang ngamodip tidak perhiasan kaum Kipti haju di sararembah coba cek Kangjeng Nabi Musa nu teu milu nyembah aya sabaraha coba Kangjeng Nabi Musa ngasruk ternyata bener ayat 70 orang Masya Allah tina 500.000 manusia 70 nu teu nyembah 500.000 manusia 70 sabaraha persen coba sabaraha persen ya Allah ya Rabbi kumpulkan coba nu 70 coba ka dieu kabeh kumpul kabeh nu 70 kakarak aya 60 10 deui cek Gusti Allah teangan begitu diteangan anak muda 10 masih pemuda keneh Masya Allah umuran bangsa 17-18 tahun anak muda anu teu milu nyembah ka anak sapi anu kapedek 10 kade cek kade anak muda Masya Allah ya 10 sore ku Kangjeng Nabi Musa nu 70 dikumpulkeun pemuda kunaon tuh ketika ku Kangjeng Nabi Musa kaistimewaan ieu kaistimewaan ketika ku Kangjeng Nabi Musa dek di beat dek dibawa munajat aneh eta nu 70 isuk-isuk jadi kolot kabeh kolot nu tadina mah kakaraknya kumis da bulu jarum janggot bulu jarum budak kuari mah teh nyaho bulu jarum ya teh nyaho ka manukan baheula mah urang ngapan osok asal aya manuk mamawa betuh kut aju cek nu kadua pen anu udah kata aing dulu aing mantas aing boncit kitu kan baheula mah budak kuari mah teh nyaho kuari mah meuli bae manuk boga duit teu boga duit maling taron bola aja kajawan jasa jujurna aduh kurang di deuleu manuk di mana coba nyayangna oh di tangkal anu sana bisa naik coba naik engke 5 poe naik oh geumari geus endogan sabaraha endogna kakarak aya 2 kesam kuda oh geus endogan sabaraha endogna aya 5 oh kuari keur dikereman tuh baheula mah mun aya 5an sering hiji lamun aya 5 kebeneran dia teh ngan tiluan engke 2 nu hiji saurang babari baheula mah terus dikereman di daontongan haju dicirian di tangkalna teh bae make asal aya nu kos kitu berarti geus aya nu boga batur ge datang ka dinya oh geus aya nu boga nyaun jujur jasa baheula mah geus aya tandaan tah tangkal aya manukan di bareng di dieu geus aya nu boga tah tandana geus didaekeun Masya Allah eta nikmat amat hirup di zaman eta tah zaman jujur kuari ya Allah Masya Allah kari jujur jasa terus di dalam benar di dalam kakarak borosot di dalam kakarak megar di dalam deui geus aya bulu jaruman Masya Allah kayak kadieu deui geus aya bulu centong budak kuari teh nyaho bulu centong pan nah kuari di dalam deui geus hari Swiss tinggal tere dihiberkeun alah set dibagi tasya 2 hiji ya Allah ya Rabbi eta ngeunaheun jasa baheula aju urusan parab da geus ya neangan parab atuh heuh ge ieu aing neangan parab keisukan aing keisukan itu ngeunaheun jasa eta zaman jujur jasa tidak ada korupsi saat itu. Iya, anak muda nu 10 ternyata kehebatan hatena cinta ka Gusti Allah, aya ma'rifatullah di jero hatena. Jadi kolot. Dirupakeun ku Gusti Allah jadi kolot. Sanajan kuari ge nu sabenerna mah anak muda di jerona aya ma'rifatan ngan teu dibuktikeun kolot bae ku Gusti Allah kolot eta teh sebenarnya. Mentek sewaktu-waktu kos aki-aki eta budak. Sewaktu-waktu mah ngora, sewaktu-waktu mah kos budak. Eta teh jelema lain sambarangan lamun aya jelema kos kitu, ka eta lain jelema sambarangan.
dua barangan eta. Sebab naon eta kumaha keur manteng na hate. Lamun keur manteng ka Gusti Allah kolot kajen ku kumaha ge. Kajen teuing budak belasan tahun kolot bae. Lamun keur biasa-biasa kadeureuna ngora. Lamun kabeneran nyana neuleuh awewe. Anak muda deui. Biasa deui bae itu. No problem. Biasa hese. Aju nyana bogoh atuh. Urusan bogoh mah bukan urusan asmara. Mansa wali kos itu, utama urusan rahasia. Bogoh nage lain bogoh cara ente. Masya Allah, dadamelan Allah gelis amat. Tuh, muji syukur ka Allah. Nu jore jeung nu geulis ge sebenarnya mah sarua dadamelan Allah ngan eta mah budak dibere kaleuwihan we, mudah-mudahan we bogoheun ka aing tuh kan. Saya pajar bener bae tuh henteu. Saya pajar bener bae deui kos kitu. Tah, ieu. Ieu guys, kumpul 70. Dah. Saparantos saya 70 Gusti cek Kangjeng Nabi Musa bade kumaha ieu geus lengkap. Cek Gusti Allah nu 70 teh Musa ajak munajat ka Gunung Tursina bawa ku maneh lantaran eta lain jelema sambarangan. Sakitu poharana di saat Musa Samiri ngajakan ngaibadahan ke anak sapi tapi tetap lu 70 maka aing bae ibadana pohara jasa. Haju sanggeusna diajak munajat maksudna deuk naon? Diwarah. Deuk diwarahna ku sebab naon cek Kangjeng Nabi Musa. Lantaran nyana cicing bae. Saat batur ibadah ke anak sapi. Lancek maneh Nabi Harun dakwah keras-kerasan nyana padahal mah aya kewenangan untuk sama-sama dakwah tapi nyana tetap bae cicing bae ngan nyalametkeun diri doang maka lu 70 ajak ka Gunung Tursina ku aing diwarah cicing bae teh bahaya. Masya Allah Gusti nu mantag 70 teh kumaon gitu pan ayat 12 itu 12 golongan kan umat maneh ayo sagolonganana ieu adalah genep lamun sagolongan genep 12 10 bae kali genep sabaraha 10 kali genep sabaraha aing nyaho atuh anu babari teh mah kos kitu mah. Tinggal lu 2 kali genep. Tuh, bener pinter dah. Nah, jadi genep 10 jeung 12 sabaraha? 72 Gusti. Sedangkan Gusti nitah teh 70. Golongan abdi teh kapan aya 12? Sagolongan dicokot genep. Ieu kan leuwih 2. Ieu kumaha Gusti? Nu 2 nu hiji ngaranna Kalib nu hiji de ngaranna Yusa eta mah antep ulah diajak munajat kunaon Gusti aya rahasia ke di tukang Masya Allah geus dibejakeun ka Gusti Allah nu mantap kami mah geus pernah zarah ka Kangjeng Nabi Yusa alaihissalam di Yordan panjang kuburanna ge penerus Kangjeng Nabi Musa tah ieu dongengna tah 12 golongan satu golongan cokot genep memang aya nagengan sakitu ternyata begitu genep lain 70 sedangkan dititahna ku Gusti Allah kan 70 barang dihitung mun sagolongan genep aya 72 usul Kangjeng Nabi Musa nu 2 kumahakeun sedangkan ieu kan 72 Gusti nitahna 70 antep nu 2 Aike diantep kumaha eta mah engke aya rahasia nu maneh moal ka dibere beja. Waduh. Cek Kangjeng Nabi Musa pohara. Setelah kumpul tina genep sagolongan Yusa jeung Ki Kalib mah dinasehatan ku Kangjeng Nabi Musa. Instruksi ti Gusti Allah Yusa jeung Kalib anjeun mah cicing bae di dieu teu meunang diajak munajat ka Gunung Tursina aduh
cek Yusa jeung kalimatnya si Bakam itu bisa diajak munajat. Ieu instruksi ti Gusti Allah. Teu bisa. Tetep pangusulkeun ka Gusti Allah. Iya mah geus ulah loba omong sia geus ti Gusti Allah na kitu usul. Masa sih? Pan anjeun mah kalimullah bisa langsung bicara jeung Allah pangusulkeun. Diusulkeun ku Kangjeng Nabi Musa. Gusti nu dua ge hayang milu. Kudu kumaha menanganina Gusti. Cek Gusti Allah Musa bejakeun jai ujung-ujung nama kapan menang rahmat jeung ridho aing. Sanajan nyana teu milu munajat ka Gunung Tursina tetep nyana sarua menang karidoan jeung rahmatna sarua jeung nu munajat bejakeun ganjaranna malah leuwih gede tibatan nu milu ka ditu Keuna cicing bae teh maya rahasia. barang dibejakeun ku Kangjeng Nabi Musa seperti eta Mangga atuh ai kos kitu mah ujung-ujungna mah hayang ge rahmat jeung ridho. Ku Gusti Allah diulahkeun mah jeung aya rahasia anu encan dibejakeun mangga kami mah geus diimah bae. Ridho geus nu 70 berangkat jeung Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah. Diabadikeun di Al-Qur'an ieu ayat Waqtara Musa qaumahu 70 rajula. Wallahu a'lamu bimaradi milih Kangjeng Nabi Musa ka kaumna saloba 70 rajulan 70 lalaki. Eta teh mimma lam yabudul ijla bi amrihi ta'ala ti golongan jelema anu henteu nyembah ka anak sapi dengan perintah Allah. Geus ditantukeun ku Gusti Allah waktu-waktuna supaya tepat ketika ku Gusti Allah geus ditantukeun waktuna. Awas Musa. Waktu eta kudu berangkat maneh limikotina. karena waktu nu geus dijanjikeun ku Gusti Allah.